Cancang di doma teh doma kuring di angon-angon teh kuring. Nyatu dinya. Nyai warna bajunya. Oh, itu seuh. Karena atuh mana kayu-kayu wae. Yang doma urang atuh. Ngayan doma pirang-pirang atuh rek naon? Kurban ayeuna ini kurban teh. Alhamdulillah urang macan boro-boro nyai doakeun tuh urang teh si usul siga maneh bisa kurban. Maksakeun da kudu. Oh arek aya kurban teh dari wajib. Urang ge maksakeun urang ge. Pirang-pirang nyai maneh geus bisa kurban ayeuna kurban naon eta? Mana tuh doma nana? Oh, sadar barawakan doma. Sadar katanya? Doma kuring di para kuring. Nya heula doma maneh. Kuring biasana oge kuring. Maknya kurban dia kana ku maneh maneh Kita datang ke batur. Lagi ya pirang-pirang maneh teh tuh bisa kurban. nya heueuh da urang penting urang kurban. Alhamdulillah pisan nyai urang mah can bisa nyai. Perasaan wae. Doakeun atuh urang ge nyai. Rek doakeun nya geus beunghar ka urang meuli doma. Bisa kurban. Kuning, emang atau sapi. Nya heueuh nya sapi Oh, nya. ngara loba keur bagikeun kana tanggana. Ngingeun capitan ih. Nyokot ieu majing. Asa galang nginjung aing mah di Da urang jauh balik kelana. Nyatu tadi sini nyatu nyatu. Ini gaya jelema teh. Kurban sagala. Ka bawah umar ka ngaritkeun ari kamari teh bapak ngaritkeun urang ke doma ka Ai urang mah teh katempo eta lupa doma oge di mana nya. nyuwun buat nyatu asa doma mah sadak kitu meni bantuan tong. Bantuan atuh nekat kalieur keneh itu urang teh nyai. Ngira mah nya meureunat aing mah. Pariksa coba. Jadi pariksa penting bapakna. Pariksa. Oh, bapak nawa pariksa teh kunaon cenah atuh? Kurang seubeuh cenah. Nama. Nyangan. Kira aya di pencitna doma. Kita data tukang mencetna ngadaguan di dieu. Kita teh dak deui cenah jupan mencet batur heula loba pencetna na batur ge. Urang rek dibere. Oh, hayang naon sih kenah huluna? Urang leurehan tandukna urang. Oh, teu naon kagak ya. Udah gadi ya. Panjangnya esok ngajakin itu mah. Doma garut. Itu mah. Itu lagi. Enggak lu anya wae Meuleum oge encan ieu teh sararek balna we urang teh. Kalarek. Mana tuh be? Tah sada. Be. Sada. Ini gaya tali noge nih kat kawan. Oh nyumput cerahkan. Ini gaya. Iraha mah di domana maneh teh? Kahalanganana. Loba teh nu kurban di dia. Loba. Nu muncit sapi, muncit muning. Eta teh. Nya mah muncit doma nya. Doma urang udah ka beungeut doma urang. Kamu muncit baju we ah. Ya sok urang mah aya teu ngareunah mah bisi kalograng. Nya. Oke hade nya teh. Ya nompo urang mah doma mah. Nya ucut ngali apa ga doma ah. Muncit doma nya. Oh. Aya naon ah? Kita sabaraha kieu. Tadi pulikeun badannya Mana cegera doma na anyu ucu rek are kurban doma. Kurban ieu teh. Kurban tuh sada ma. Mana ieu teh emak-emak teh doma teh mana? Mana orang hayang ningali? Mana nyumputnya mana ieu lain doma na ieu rek dikurbankeun teh. Gusti nu agung. Ari maneh teh cager henteu. Yo cita-cita kudu boga nanaon oge. Cita-cita dong yang kurban urang teh. Bener kitu mah. Alhamdulillah ku niat oge nya. Urang teh panasnya Itu urang teh sudah mengharap. Bangun kurang saon nyai maneh mah. Saon nya urang pas kitu teh yang kurban urang teh.
Aya manggih domba teh dinya urang lawang pantun cangcang we. Nyai sing eling ari maneh teh si kudu rada eling saeutik. Ye cita-cita ieu teh urang teh hayang domba, man hayang. Cek urang teh mana domana nyumput. Domana Kumaha cek eta tukang motongna nya. Nyucu mana domba teh ieu dikot asongon ka tukang algojona. kare kabur ya doma. Badagnya Mendekat ka badag kieu. badag gua seubeuk lah saya RT sa eta heuneun da. Aya wae ari maneh. Eta kurban hayang duit can bogaan geus cita-cita diheulakeun kitu teh nya. Geus pasrah nya domba teh deui. Geus pasrah domba teh nya. Paraban metere ageng. Agar lo mana teh wae Ieu domba sagede kitu mah eta domana haon eta teh. Domba Domba Garut lain eta. domba eta Domba uring di angon kuring di Paraban. Aya teh mana teh domba tah dipake korban. Rek sanu daekeun meuncit. Jadi korban perasaan domba teh nya ieu teh. Saha teh daekeun meuncitna? Mang Jimmy daekeun. Aduh. Mang Jimmy dae beunceut domba teh urang ieu kurban. Tinggal rek kurban cenah ge Mang Jimmy domba sagede kieu ya Allah, sakainget wae ieu mah. Udah cita-cita yang kurban Mang Jimmy daek dipencet gitu. Yang di domba semit mah nanti pensi. Nya manehna dipencit. Eta aku jona eta nya Eta rek mencit teh. Sarua. Domba jeung domba di samuning maneh teh. Ya bener di sadara mah embak-embakan domba batur apa. Ieu nya eta tuh nya. Pasan urang neneangan teh mana domana nya. Nyumput tah domba. Alus tah kanu. Domba Garut nya ieu teh. Domba Garut. Domba Garut. Domba urut. Heeh, domba Garut.